Bah, Teteangan. emang bah, Sabar. di mana abah? Nyaba. Nyoba ke mana wayak kieu? Dekat Ciamis. Atuh geus burit geus jam 3, bah. Apan kuring tetes neneangan mana, Sep? Ka imah wah. Teleponan tadi. Milu nelpon ke tukang warung tadi angkat. Wah, bah. Rek nyaba teh. Lagi hutang ieu mah euy. Sep. Kumaha Rek bah? nyaba. Nyoba ke mana? Atuh geus burit mending kana Dekat saren. Ciamis. Rek menerken BPJS. Aing abah mah wayak kieu hayang nyaba. Ya. Bareto nih. Naon? Naon lu bah? Duit. Atuh diinget wae abah mah. Pan abah meureun boga hutang ke kuring. Apan maneh nih ngarita nginjem ke abah. Pohoknya kena hutang mah. Nu di mana cicing heula? Arita bahasa jeng keur bareng jeung si Golcim. Nginjem. Arita geuning ingatnya. Poho Atuh bari cek geus- urang oge nya jadi pikun kena hutang mah. Sudah abah mah geus kolot geunan Tah. inget wae kana hutang mah aneh. Ayeuna abah rek putu. Wayahna Ai baheula kuring teh nginjem da sabaraha abah? pan 500. Nah, 500 nya. Nya Abah teh ke karamera 300 si kuring teh. Inget teh. dua. Heuh 200. 200 ternyata. Heeh. Berarti kurang kene abah. Kayak gitu mah abah nu boga hutang ke kuring. Kenah abah nu boga hutang. Kapan kuring teh nginjem teh ka abah teh 500. Nya Ku abah teh kakara dibere 200. Berarti kurang kene 300 ka kuring. berarti abah hutang 300. Heeh. Nanya deh. Betnya lah. Sok geura. Sok emutan ku abah. Maneh teh nginjem ka urang 500. 500. Tah ieu 5 abah. Heeh. Abah teh kakara mere 200. Apan eueuh harita teh urang duitna ngan aya 200. Heeh, kakara 200. Nah, kan 300 can nginjem kana teh berarti hutang kene 300 abah ka urang gitu. Urang hutang. Hutang. Aya nah. Ya beneran nek bayar kopi Nah, dikit tuh. gitu. Iya karunya bukan warung kopi ya. Berarti urang hutang. Hutang 300 apa? Tah. Kemarin ai hutang mah kudu Udah dibayar. dibayar urusan anak akhirat, Bah. Urang sederek leutik Tah. hutang meureunnya. Nuhun dielingan aing. Lah, da aing ngaran Ya. jalma mah pan kudu silih elingan, Bah. Ampura. Ya sami-sami. Ya tuh. Tah 300. Ieu 100 tah, ieu Dua, 2, 3 tah ku sababah heula. Berarti lunas abah geus teu boga hutang. Kurang nginjem sakitu teh bah teh lunas ayeuna teh ieu nya. Geus lunas. Anu 500 teh Ya. lunas kan urang boga hutang ka abah 200 jadi jang abah mayar. Oh, nya maneh. Tah, geus nyebahnya urang mangkat heula Jadi- ieu rusuh bah ieu rusuh. Pokona mah lunas hutang mah lunas geus. Oke, heula. Asep teh nginjem 500 ngan aya 200 berarti aing hutang 300 bayar 300 Asep mulangkeun 200 ke bener iya teh tapi salah tapi bener 500 lah lain gitu iya goblok si Asep iya gening nipu ka haji